Sampurasun bage apohara kumadar ramang mitra kaum dangu sadayana wilujeng patepang deui sareng simkuring pun daya aditya incu Kisunda. Nu alhamdulillah dina danget ieu simkuring tiasa deui hadir riung mupulung patepung laung Pak Proksora di Comantara ngalangkungan ieu kanal channel YouTube Incu Kisunda nya. Seperti biasa simkuring bade naraskeun hanca garapan katunda kamari nyaeta carita dongeng Sunda nu judulna teh Munjung ka Butahejo di bagian ke-10. Dupi ieu jejer carios teh anu aya di bagian ke-10 teu aya lian nyaeta mangrupikeun carita panganggeusan nu aya di jilid kahiji margi ieu teh carita dongeng Sunda anu jejer carios Munjung ka Butahejo teh aya 2 jilid. Jilid anu pertama mah nyaeta nu ngalalakonkeun kahirupan Jangdarta sakeluarganya dugi ka anjeunna teh naon kitu penak sareng Bah Dirja tanu akhirna anjeunna lami kulami nepi ka Bah Dirja ngenalkeun ka Raja Durweksa nyaeta anu katelahna raja nu aya di kerajaan Patiseba nyaeta nu teu aya lian anjeunna teh sahiji sosok mangrupikeun gegeden ti bangsa Butahejo kitu nya. Tah upami jilid nu kadua nyaeta mangrupikeun kahirupan saatos Jangdarta boga pasini jeung Raja Durweksa. Tah kumaha lalampahanana nyaeta dilajengkeun dina jilid kadua nyaeta nu judulna teh Disebakeun nya. Karya Kang Endang RB keneh teh ge sami. Tah ku kituna atuh sambil ngantosan naskah anu judulna Disebakeun saatos rengsena ieu carios anu Munjung ka Butahejo di bagian 10 teh panginten ku simkuring bade di selangan heula nyaeta ku mangrupikeun carita pondok bahasa Sunda gitu nya. Oge atuh manawi ka para baraya Incu Kisunda sadayana anu gaduh karya-karyana anu berbentuk carpon atanapi bentuk serina bade disumbangkeun pikeun diropea ku simkuring mangga atuh kontak wae WA simkuring di 083 820 438 105. Sekali deui nyaeta 083 820 438 105. Tiasa oge dipilari di deskripsi channel gitu nya. Nu aya di video ieu. Tah ku kituna atuh ameh teu ting nyangkolong kana waktos sungun mangga urang teraskeun ieu jejer carios anu judulna Munjung ka Butahejo karya Kang Endang RB di bagian 10 atanapi di bagian episode anu terakhir di jilid nu kahiji gitu nya. Sumun mangga atuh urang lajengkeun wilujeng wayah kieu wilujeng oge ngadangukeun barang atuh baraya ka parayun sadayana. Ayeuna mah urang caturkeun dina kaayaan imah Mang Juha. Sabat keur hararusu yang hareupan layona Jang Agus anu keur dibajuan ku kaen boeh tea. Harita jol kadenge aya nunjuk salam ti luareun imah. Pokna teh kieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik sararea nu araya di dinya meh bareng kituna teh. Terus eta nu aya di tengah imah teh hampir kabeh ngareret ka lawang panto. Lantaran hayang sidik kanu anyar datang teh. Barang breh geus sidik mah harita teh Jangdarta geuning anu anyar datang. Nempok kaayaan kitu. Eta nyeunah nu jadi pamajikanana bangun ku atoh harita keneh. Manehna jol cengkat tina diukna terus ngegabruk ka Jangdarta nu masih aya keneh di lawang panto. Sembari manehna teh ngaguguk ceurik barilihan. Ari Jangdarta, harita teh asa teu percaya kana naon nu ditempona. Jol sajongjonan mah manehna teh ngahulang jentul jiga tunggul nu akaran bae. Kitu basana mah. Ya, ujang cing sabar. Cek Pak RT nu geus nyampak nangtung digigireun sembari manehna teh nepak punuk Jangdarta. Saha eta teh Pak RT saha? Cek Jangdarta nanya ka Pak RT sembari curugna nunjukkeun ka layon anu keur dibungkus ku boeh teh.
Barang Pang RT dek ngajawab, harita kapiheulaan ku Palebe. Anu harita manehna masih keneh keur mungkus layon jeung Agus. Pokna teh kieu. Ye ujang sing sabar. Ye jeung Agus ayeuna teh geuning geus ningakeun urang. Kitu ceuk Palebe ka Jang Darta. Nuhun Kang. Nuhun Jang Agus teh maot Kang. Ari ngadenge kitu, harita Jang Darta jol ngageter wae sakabeh awakna. Bruk harita keneh awakna nambru, asa pisan teu aya tangan pangawasa. Ujang, ieu Bapak cu. Ieu Bapak wih. Kitu ceuk Jang Darta, sambari manehna kokoronangan nyampeurkeun awak layon jeung Agus nu geus ditutupan ku boeh teh. Ari Palebe, harita nempo kayaan kitu mah manehna jol surti. Harita keneh eta si boeh teh dibuka plebah sirahna. Atuh ku sararea oge katempo deui kumaha beungeutna Jang Agus. Ari Jang Darta, harita nu geus aya di hareupeun layon, eta awakna teh sakara-kara jol beuki ngaleket teh bae. Nu akhirna eta Jang Darta kapiuhan, manehna henteu inget deui kana bumi alam. Heureut kana setengah jaman mah aya. Eta Jang Darta harita ngarasa sirahna menika tiis pisan. Awakna tiris oge karasana. Jol breh harita teh manehna mukakeun kadua panonna. Barang breh beunta, jol kadenge aya nu nyarita. Pokna teh kieu. Alhamdulillah Ujang. Tos eling deui ayeuna mah. Ceuk Aki Oji jelema nu dipikolot di lembur Cimunjang. Ari eta Aki Oji teh aya lian nya eta bapana Palebe anu umurna geus nincak kana umur 80 tahun. Ari abi teh kunaon Aki? Ieu sirah menika dicecehan sagala. Ujang. Tadi Ujang data eling. Meureun bakatin kudu percaya jeung ngarasa reuas. Kitu Ceki Oji nembal ka Jang Darta. Atuh sajongjongan mah harita Jang Darta ngahuleng sambar. Nginget-nginget kajadian naon anu matak manehna teh eling. Ari Jang Agus ka mana nyai? Ceuk Jang Darta nanya ka nyeena. Anu harita manehna keur ngipasan awak Jang Darta. Itu Kang di tengah bumi nuju diacukan pan ku Palebe. Sekedap deui oge pan bade disolatan. Kitu nembal nyeena ka Jang Darta. Sembari manehna teh nguat-nguatkeun hatena. Ari Jang Darta, harita manehna jol cengkat lalaunan. Tuluy kaluar ti kamarna ngajogjog ka tengah imah. Dek nyamperkeun ka layonna Jang Agus. Barang breh aya di hareupeun Palebe. Harita manehna jol nanya ka Palebe. Palebe, aya anak kuring dikamanakeun? Ieu Ujang, cep Agus mah. Nuju didangdosan ku Bapa. Apan sakedap deui teh bade disolatan. Kitu ceuk Palebe nembal ka Jang Darta. Tong heureuy Palebe. Anak kuring dikamanakeun ku Palebe? Disumputkeun ka mana? Ceuk Jang Darta deui ka Palebe sambari jiga nu amek. Istighfar Ujang, istighfar. Palebe nu kudu istighfar mah nya eta bangke hayam menika diboehan kitu. Dikamanakeun anak kuring Palebe? Tong sok heureuy jeung kuring mah yeuh. Ari Palebe ngadenge kitu teh reuas manehna oge. Nya harita keneh manehna ge teu sarwana nu akhirna Palebe teu ngomong deui. Tuluy we manehna mah mula saralayon Jang Agus sakumaha ilaharna. Ari Jang Darta nempo respon Palebe seperti kitu teh asa kurang panuju. Tapi dadalah dikumaha deui atuh harita teh manehna oge henteu sarwana. Nu akhirna manehna kaluar ti jero imah Mang Juha. Barang turun tina golodog, harita Jang Darta leleumpangan ngurilingan imah. Sakapeung deui dibarengan manehna teh dungka dongko noong ka jero kolong imah Mang Juha.
Saciga-ciga aya nu keur diteangan. Atuh matak bingung pikeun nempona. Da kabeneran harita teh loba pisan anu ngalayat caricing di luareun imah Mang Juha teh. Nya anu akhirna mah manehna jol nyamperkeun ka nu ngalayat. "Mang, nempo Jang Agus teu?" "Apaan itu, Cep? Jang Agus mah nuju di Pulasara ku Palebe." Kitu nembal cek anu ngalayat. Ari Jang Darta ngadenge jawaban seperti kitu teh manehna sapisan diheureuikeun. Atuh pok harita keneh manehna jol nembal. "Ah, Mang cing balik ngomong teh. Hayang ditonyo ku kuring. Tok sarwana jeung Palebe. Palebe Mang Sidik jelema teu waras. Nanahaonan cenah keur kieu make jeung loba lelucon. Eta bangke hayam menika diboehan sagala ya anak aing dikemenahkeun." Kitu cek Jang Darta sambari aral. Atuh sajongjongan mah kabeh ge cing haruleng teu harti kana naon nu dimaksud ku Jang Darta. Ari satuluyna ieu carita, harita teh Jang Darta jol leumpang muru ka kamar cai anu aya di gigireun imah Mang Juha. Tuluy manehna harita keneh nyabut cocok tutup pancuran. Ari saenggeus caina ngocor mah harita keneh manehna jol ngabaseuhan beungeut ku dua dampa leungeunna. Atuh teu sakara-kara harita keneh geus kersana kitu we meureunan. Manehna saeutik-saeutik oge jol ngarumpul deui lelembutanana. Nu akhirna manehna sadar kana naon nu tumiba dina poe harita. Ari sasingkatna ieu carita, harita teh layon geus siap bisolatan. Ari Jang Darta pipikiranana jol inget kana pepatah Badirja harita teh. Anu basana teh kieu. "Yo Ujang, engke lamun seksi Ujang geus nepi ka imah, aya kajadian naon wae atawa dek nempo naon wae omat ulah geruh. Da engke mah tetempuan si Ujang teh bakal beda." Kitu ceuk Badirja waktu harita. Nya ari geus kanya mah harita Jang Darta oge jadi sadar. Nu akhirna manehna gegerentesan dina jero hatena. Pokna teh kieu. Geuning ieu nu dimaksud Badirja teh. Lamun eta nu dibungkus bangke hayam, ari Jang Agus ka mana? Kitu cek Jang Darta sambari pinuh ku tanda tanya. Kitu cenah baraya lalakon carita dongeng Sunda munjung ka Buta Hejo nu aya di bagian 10 teh anu mangrupikeun carita panganggeusan di jilid kahiji. Kedah diuningakeun deui ka palawargi sadayana, ieu carios teh aya 2 jilid. Jilid nu pertama mah nyaeta munjung ka Buta Hejo anu ngalalakonkeun paripolah Jang Darta dugi ka kenal sareng Badirja tur bugaduh pasini ka Raja Durweksa gitu nya. Tah dupi jilid kedua mah bade ngalalakonkeun lalampahan Jang Darta saatos gaduh pasini sareng Raja Durweksa. Nya ku pengarang teh dibentenkeun judulna anu asalna mah munjung ka Buta Hejo, ayeuna mah dilajengkeun ku jejer carios disebakeun eta teh eusina anu mangrupikeun tuluyan tina ieu jejer carios kitu nya. Tah ku kituna atuh simkuring bade nyuhunkeun pidoana mugi atuh Kang Endang RB salaku pengarang ieu naskah sing tetap di sehat walafiatkeun, sehat rohanina, sehat jasmanina, sehat lahir oge sehat batina. Kitu oge kanu ngarope atur anu ngadangukeun mugi sing tetep aya dina ginanjar kawilujengan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge ka para mitra kaum dangu sadayana manawi atuh bilih gaduh karya sastrana anu mangrupikeun carpon atanapi dongeng Sunda anu berseri oge mangga lah. Cenah ieu mah bade didonasikeun ka Kang Endai sugan we atuh tiasaeun ngaropeana gitu. Ieu mah heureuyna gitu nya. Mangga diantos pisan ku simkuring kantun ngahubungi we kana nomor WA simkuring nyaeta di 083 820 438 105 atuh kirang jelas wae cenah nomorna teh kirang jelas kantun milari wae di deskripsi dina video ieu atanapi dina deskripsi channel simkuring.
Panginten kanggo kapayuna mah sambil ngantosan naskah dongengna katampi kusim kuring bade diselangan heula ku mangrupikeun carpon-carpon nu tos nyampaknya seperti karya saha Ki Umbara, teras karya sastrana saha deui seueur pokona namanya anu mangrupikeun carpon-carpon teh. Panginten dicekapkeun sakitu bae sim kuring pun daya ditya unjuk pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Bra permios.